أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم لا تكسب كل نفس إلا ولا تكسب كل نفس إلا عليها. Adapun jelema-jelema nu kuari daroraka bejakeun Muhammad anu kuarina teu daek iman ka aing jeung ka anjeun Muhammad teu nurut nyana tetep bae aya dina kamusikan aya dina kakafiran pae eta mah tanggung jawabnya anak pangeran mah hiji Allah nurut batep teu nurut tanggung jawab sorangan moal bisa hiji jelema nu manehanana dosa kemudian jang batur dosana henteu bisa diusaha dosa hiji jelema jang batur tetep balikna wala taksibu kullu nafsin henteu ngeraih teu usaha hiji jelema tiap awak-awakan kana dosa illa alaya kecuali balikna ka nyana kufur jang nyana musyrik jang nyana illa alaiha nyana mabok jang nyana zina jang nyana korupsi jang nyana teu bisa kabatur nyana bae. Masya Allah kagorengan nu dicarita nu dilaksanakeun ku urang teh eta teh jang urang nu mantak neus datang ka mana urang ngalaksanakeun kagorengan di dinyalah makom urang lamun urang kuari henteu daek sadar datang ka geus kolot kieu datang ka tereh paeh sing hade lantaran ieu urang nu nyieun jang urang teh nyieun senang urang nyieun silaka urang jaga di akhirat nu mantak naon usaha urang bakal kapagi jang urang kuari nonton TV bae unggal poe engke ge aya di ditu ganjaran nonton TV urang main gaple engke ganjaran main gaple aya mun eueuh tanyakeun geura ka malaikat mana ieu ganjaran main gaple kok ya tenang cek malaikat sagedeung deui geus aya geus kabeh geus dirangkum geus ieu tinggal pertanggungjawaban we lain mesti dicatet ge ngudah kotok aya tenang. Masya Allah iya urang teh pan aya dua malaikat disebutlah malaikat hafadzah dikatuhu aya dikenca aya ke asal maghrib asar nu ieu naik ke turun jang nu peuting disip sarua malaikat ge disip aya sip 2 nya ge sarua malaikat peting malaikat berang-berang ya taqabuna silih ganti nu berang-berang nu peting ta eta teh malaikat hafadzah ngaranna atawa sok disebut kiramul katibin malaikat pencatat ta eta malaikat pencatat teh moal pisah-pisah jeung urang kecuali tilu hiji ketika urang junub malaikat hafadzah atau kiramul katibin ngajauhan urang sebab kaambeuna angru awak urang mun urang junub mantak urang lamun hayang dibarengan sanajan urang kitu junub wudu urang gak masalah tuduh abeh malaikat tetep aya di urang nomor kedua ketika goid ketika urang ngising malaikat embungeun cek nya aing mumpung ka tempat bau-bau kos kitu cek malaikat lain parantina tuh aing mah embung nya nungguan di tukang di luar ke lamun urang geus beres ngisingna karak nomor katilu ketika urang jima jeung pamajikan nyana mundur sebab nyana membungeun kos kitu embung aing mah kos kitu mah urusan sia teh kos kitu mah wah beres eta malaikat bungeun. Nah disalian eta terus bae jeung urang naon bae dicatet tak ieu mentak istahyu cek Kangjeng Nabi sing isin maraneh kabeh ka malaikat nu aya di gigireun maneh geus urang jaga lantaran nyana selalu nyatet ka urang sing isin ulah sok sataranjang sebab nyana embungeun ngabarengan urang sataranjang
lamun aya jelema make carana pokek sakit eta malaikat ngajauhan bung jakeun aing meneuleuh-neuleuh kos kitu tah teu hayang montak ulah rapi tuh kan ya wala taksibu kullu nafsin illa 'alaiha. Jadi jelema anu ngalaksanakeun dosa kembali na kanyana keneh. Nyana musyrik yang nyana kafir yang nyana munafik yang nyana maksiat yang wala taziru wizra ukhra wala taziru waziratun wizra ukhra wala taziru mual bisa nanggung nafsu nawakawakan waziratun anu berdosa wizra ukhra kana dosa nu sejen boro-boro nanggung nu batur pugununya naga setengah eugeg dosanya dosa urang teu bisa dosa urang ditanggung ku nyana boro-boro dosa atuh cangkilang di urang ge ku ari urang dek Mekah rebo urang babawaan tas gede geus puguh di kabin kemudian atuh tas leutik aya 2 kemudian tas paspor di dieu hiji beubeulian segala kapal segala naon boh rebo sakumaha tas balik di Vietnam balik di Mekah tah ieu teh babawaan nu katuhu aya nu kenca aya nu digantungkeun di dieu aya boro-boro endek ngabantuan nu sejen puguh nu nyana ge teu kabawa tah ieu keur carita babawaan di dunia di dunia teu bisa atawa aya jelema manggul ini sakintal nu urang sakintal deui pangmanggulkeun deuk kumaha manggul puguh ai ge ieu sakintal teu kabawa kabeh sakana ieu aya keneh ditunda sia yang dipangbawakeun teu bisa ka eta keur carita babawaan bae kos kitu nah ieu di akhirat dosa urang ku urang dosa batur ku batur teu bisa dosa batur ditomlekeun ka urang dosa urang ditomlekeun ka batur teu bisa wala taziru teu bisa nanggung awak-awakan nu berdosa nanggung karena dosa nu sejen teu bisa ku sorangan lah eta mah masyaallah malah mah kahadean urang anu bakal diserot ka batur ketika urang ngalaksanakeun zalim urang puasa urang salat urang zakat urang haji tetapi ternyata urang pernah ngazolim batur nah yang ke di akhirat di sidang begitu di sidang teh salat urang bagus zakat urang bagus segala rupa urang bagus jol bae jelema anu dizolim ku urang teh neluh misalna urang nampiling misalna urang najong misalna urang ngomong atau urang nyaga caprak di hareupeun batur datang ka batur teu ngeunaheun atawa modal pamarentah aya jelema ieu boga bangunan di dieu kemudian atuh ieu teh kena planning pemerintah tanpa diganti gaet bae pemerintah zolim ngaranna eta kan zolim nu kitu ngaranna kata orang boga taneuh kemudian dicokot ku batur tah ieu tah zolim ngaranna urangna puasa urangna salat urangna zakat tapi aya taneuh batur dicokot ku urang sia sing hade di akhirat timbang begitu ditimbang bagus jol jelema malaikat ya kumaha eta amalna bagus alhamdulillah bagus ieu tinggal ka sorga bae deuleu buku nu hijina periksa nah aya we catatan zalim oh bener taneuh abdi direbut ku nyana ieu hak abdi wawarisan ti abah kemudian kunyana bae dicokot abdi geus merengek-rengek abdi boga anak boga incu abdi teh hayang ngajual demi untuk kelangsungan kehidupan anak pamajikan jeung incu abdi tapi dikuasai kunyana zalim perhitungkeun malaikat perhitungkeun di dunia abdi teu bisa memperhitungkeun lantaran nyana gagah jasa teu beurang calana golok geus aya di bibir abdi jawara jana mah kuari jajawaran hai siap pokona mah abdi ayo hitung jadi kumaha perhitungkeun kumaha miskin ayo kumaha waduh ieu mah kadzaliman ieu geus kieu kudu kumaha teh ya kahadeannya nah ka dieu ke salat kakak cokot ku adi haji kakak dicokot ku adi jazolim kanu teh 1 hektar makan impan kali 5 juta pan semeterna beuh pohar biasa di mana 5 juta lah ngomong lah 5 juta baheulana tuh kan dicokotan kabeh tinggal kakana bae
atuh beak ieu mah beak itu kabeh bahkan cek malaikat kabeh ieu kahadean geus dibikeun ka dieu masih kurang keneh nah lamun kurang keneh kos kitu kagorengan abdi teuleukkeun ka nyana kabagusan gajaran kakak cokot ka adi ieu kagorengan adi lantaran kurang keneh ieu bae ya naon kitu ngaranna dosa-dosa adi bikeun ka nyana geur mah dicokot kahadeanana diteumleuhan ku dosa muflis ngaranna cek Kangjeng Nabi manil muflis nu muflis mah engke nu datang di akhirat ganjaranana dibikeun ka nu ngazolim dah naon kitu era dosa nu zalim dibikeun ka nyana yes tinggal nyana nu ka neraka tinggal ieu bae ngeunaheun si adina ai surat dadah kakak sorga tinggal kakana bae geuleujeng ka neraka tah eta mun carita jeung kakak carita jeung tetangga carita jeung dulu mantak ngeunaheun urang mah lamun kos kitu aya nu dicokot ku batur asal bisa mawana bae di akhirat sia ku aing geus beres urang tetep lu urang boga motor jalaina ngeridit ieu mah aing meuli asli jasa cokot ku batur tinggal urang mah hak bae laporan ke polisi engkena bakalna waduh leungit embe kudu bayar ku sapi mah bakalna polisi di Indonesia mah kos kitu leungit embe urang bayar ku sapi malah geus aing ngomong ka kiai bae geus ka kiai ge atuh sapira kiai lah nyaho manjur nyaho teu doana geus beres geus bae tuh ngenenangkeun pikiran bae geus dah geus mah kumaha ge bae di akhirat nah engke di akhirat timbang malaikat poswan saya mana poswan saya hilang jam 3 tidak ada emang jam 3 jam 2 mah main bola keneh kula neuleuh si emang nonton main bola jam 3 beureun pamalingana milu jeung kula main bola eta cak jeung kumaha ge milu nonton ya poswan hendak lompat ka mana ayat catatanana di mana berdasarkan laporan malaikat kiramul katibin malaikat hafadzah nu malingna ieu ayat catatanana malam anu tanggal sekian tah ieu tah laporanana moh eta kan nyelesaikeun hiji ge angel lantaran nu dipaling dipaling motorna nu dipaling mobilna anu dipaling taneuhna anu dianiaya pada eta hiji bae ge angel da saurang narangtung mata poe ngan sadeupa sakieu masyaallah neuk teu kebal kumaha lila jasa urang geus kakejet bae geugeuran maksudna ka neraka lah pokona nu penting ieu geugeuran ge puguh ka neraka leuwih panas tah eta ayo geura telet hiji jelema bae ge pohara jasa nah ieu mane maling motor yang geus teu bisa ngahelak deui jauh sungut mah teu ngomong nu ngomong leungeun al yauma nakhtimu ala afahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu sibun leungeun ngomong saya yang bawa kunci T-nya ngomong tah ieu curug saya yang motrek aduh geus deui aku cak suku kula nu leumpakna aduh aja cak babaturan kula nu ngadorongna atuh geus ieu mah teu ngomong lamun sungut ngomong moal anggeus-anggeus rame atuh jeung malaikat disalah-salahkeun malaikat mentak dikunci subut plak beres teu ngomong al yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim nu ngomong leungeun arjuhum suku wabeh bima kanu yaksibun naon nu kunyana dipigawe ngomong kabeh ya Allah nah iyalah wala taziru wazratu wizra ukhra summa ila rabbikum marji'ukum bakal babalik kabeh ka pangeran fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun Allah bakal ngabejer beaskeun ngajelaskeun kana naon nu ku aranjeun dipermasalahkeun diperdebatkeun kitu ikhtilafkeun dipacentraungkeun cak Yahudi pangeran teh Uzair cak Nasrani pangeran teh Isa ibnullah Tritunggal cek Cinto pangeran teh panon pe ieulah bimakanu yaktalifun bila kuntum fi taktalifun nu kuarina diperbeda-perbedakeun dibeda-bedakeun diperdebatkeun tentang pangeran cek ieu Uzair cek ieu Isa cek ieu Maryam cek ieu kitu panon poe cek ieu mah batu cek ieu mah kayu
oke bakal kanyahoan penjelasan langsung ti Gusti Allah ketika urang babalik ke Gusti Allah urang mah kuari alhamdulillahirabbil alamin nyana pas ini tentang pangeran di hadapan Allah engke urang ditanya sia teh pas ini kunaon urang seri bae tidak ada yang perlu dipasinikeun apa itu pas ini cak malaikat ya pas ini ada bus ini ada pas ini saya tenang-tenang aja kula macak malaikat kon teu pasti henteu kula mah aslina kula mah marji'ukum fayunabbiukum bima kuntum fihi takhtalifun abdi mah memang geus ka Allah tuh nu pasini mah anu mangeranan ka Uzair ibnullah nu mangeranan ka Isa ruhullah nu mangeranan ka Maryam anak Allah anak awin ta Allah anu mangeranan ka panon poe anu mangeranan ka batu ka kayu ka makhluk tah eta anu bakal dibejakeun ku Gusti Allah nu dipasinikeun salah eta teh nu asli mah Allahu akbar Allah alladzi khalaqas samawati wal abdi mangeranan ka Allah oh tenang urang mata urang neuleun nu pasini engke di akhirat teh urang mah tenang we kalem paje mana si Rudin kemah bangun tenang amat tenang kolot tenang dek naon tuh dipasinikeun itu batur keur pasini kula menungguan lawang sorga dibuka wah aki-aki sombong sih aja tuh kuari mah sombong ge wayahna cek senang kuari mah sombong ge cek jadi sih mah aki-aki anu sok ai jumahna isuk-isuk teh gawe sih maki gawe naon teh mah ka Allah pangeran Allah kuari nu bogana Allah anu ngetaratur ka segala rupa Allah ye sagedeung deui ieu mah deuk bawa ka sorga ku Allah aduh aing hanjakal teu kosia we ki ye kuari si hanjakal baheula si aing hayang ngabonceng Gusti teh dibawa pan kuari kakara kerasa Gusti ya engke bakal yang jadi aki-aki anu nurut teh anu jumana isuk bae jumana 11:30 tapi 11:30 kayak lumayan kene sih endog-endog bae menang wa huwa alladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat wa huwa aitadimma wa huwa rabbu kulli syai Allah teh anu mangeranan kana seluruh perkara tambah deui wa huwa Allah teh anu allazi ja'alakum ngajadikeun karanjeun kabeh khalaifal ardi khalifah di muka bumi pemimpin di muka bumi raja di muka bumi nang Allah kade urang mangan sakadar ngalaksanakeun doang kuari urang moal kebel deui bakal ngalaksanakeun pemilihan khalifah teh nang Allah geus aya catetanana ti Gusti Allah mantak bahasa nage kakangjing Nabi Daud ya Daud inna ja'alnakum khalifah hei Daud kaulah ngajadikeun ka anjeun teh sebagai khalifah pemimpin dunia pemimpin negara jadi sarua allazi ja'alakum khalaifal ard Allah teh nu ngajadikeun khalifah nu mantak tergantung kumaha Allah bae negara nek dikacurkeun nek dicilakakeun Allah mimpin ka eta nagara nyadiakeun pemimpinna anu zalim Allah nek gabereskeun eta nagara statistikna misalna penataan dan lain sebagainya Allah mempersiapkan jelema anu jujur bagus anu pas jadi pemimpin jadi geus dipersiapkeun ku Allah ulah tinggal ngalaksanakeun bae seperti orang pemilihan Banten kiai kurang kumaha haram milih pemimpin awewe teh haram malah didobat pan ku kiai-kiai kene adu argumentasi eta teh maksudna emang Allah deuk ngajadikeun pemimpin Banten sebagai konde anu zalim kos kitu pan kos kitu teh kajeun tinggi halangan ku bae moal bisa dalil tinggal dalil unggal pengajian kiai nyaritakeun haram milih awe endahan kiai ngajakan ka awewe atuh geus kitu we eta Allah teh deuk ngajadikeun Banten teh Banten redup ngaranna teh lain Banten bersinar Banten redup kuari mah lain redup deui gua ledeng jadi mah kuari mah Banten gludug geus lah geus redup deui wah beh kuari mah ngararingkuk tuh tinggal kipu deui be empot-empotana
aing kapanggil tamual aing kapanggil tamual tenang pun moal pun kalem ae aduh masyaallah lainnya na bae loba tuh kan yes eta asal Allah dek dijadikan pemimpin kos kacak Kangjeng Nabi ke kos gitu di mana Allah hendak menghendaki satu negara bagus Allah bakal munculkan pemimpin nu bagus ketika Allah menghendaki negara itu kacrut Allah bakal nyadiakeun pemimpinan nu kacrut jeung dikahayu-hayukeun ge teu bisa bae dihayu-hayukeun ge titah ngabagusan teu bisa bae geus ka dieu bae belokna ta eta teh nang Allah lain menang urang siganang urang milih rakyat ngajenengkeun rakyat jadilah manehna siganang rakyat hakikat nama menang Allah dina itu surat itu dicaritakeun inna ja'alnakum khalaif nah ieu ge sarua khalifah ieu ge sarua wa rafa'na kitu ngana wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ard Allah teh ngajadikeun karanjeun kabeh kana pamimpin-pamimpin bumi di mana bae ge kudu aya pamimpin aja ngurus negara urang teh teh ngesabara persen dibawaan bae ku Amerika ka ditu urang mah ngan sakadar hampasna doang urang menyaritakeun kos kitu begitu geluna ka Amerika tolol amat goblok amat atuh ta Amerika lantaran kakayaan bumi pertiwi urang teh kunaon kunyana dibawaan bae ketika ku urang diarahkeun ulah nuturkeun Amerika tuh yuk urang ka dieu yeuh kanu lurus uang teh Amerika tetep bae ketika pemilihan anak hese berarti Allah ndek ngajadikeun negara urang ambruk tinggal pilih bae dek diambrukeun dek dihenteukeun terserah suara rakyat suara Tuhan iyalah bahasa ahli filsafat artinya Allah menghendaki melalui suara rakyat terserah rakyat dek milih ka mana ndek dibenerkeun negara dek henteu berbagai argumentasi jeung hujah adu argumentasi tapi awas sing hade dek ka mana arahna dek mana arahna sing hade nah ieu negara urang ieu teh perlu pemimpin Allah bakal ngajadikeun diserahkeun ka urang pemilihanana walaupun hakikatna memenang Allah wa huwallazi ja'alakum khalaifal ard Allah nu ngajadikeun khalifah apakah Prabowo nu bakal jadi apakah ieu teh Jokowi nu bakal jadi apakah memang jurig salian ti eta nu bakal jadi teu jawaban urang teh dua nu keur adu kekuatan nama sanu nyaho ke aya jurig muncul bae aya calingan teu urang lamun anu pro Prabowo ngaistimewakeun Prabowo dalilna loba urang anu milih Jokowi pro Jokowi dalilna loba hese kos kitu mah lantaran ngarasa boga kepentingan sehingga kabeh ka Jokowi lantaran nyana mah kepentinganna hana semet beuteung doang nyata teu memiliki negara Indonesia aing mah penting mah hirup beuteung aing jembluk beres jembluk bahasa Cina teh jembluk penting beuteung aing jembluk nya nama sok Cina mah cicing di mana bae apa memiliki nyana bahwa ieu negara nya henteu nya nama henteu nya nama urang dek nuturkeun kos kitu silakan tah ayo argumentasi nu ieu mah memiliki negara tah tapi kan hese di kitu-kitu masyarakat mah boga pilihan aing pan usaha lamun henteu bergaining jeung Cina ke bakal kumaha pilih bae geus ka dieu ambruk berarti aing mah milih ka dieu bae lah lantaran aing mah anu terserah tah ambruk ge henteuna nganu jelas mah kabeh ge nu geus ka dieu hese di ka dieu keula nu geus ka dieu hese di ka dieu keula lantaran boga kepentingan masing-masing geus dibere acuanana ke tetep bae lebih mengarah kepentingan kuari bae gitu ayo partai Islam nu ngadukung ka dieu pan eta teh meureunana boga kepentingan henteu saluluguna didukung-dukung kitu henteu NU ngadukung ka dieu aya kepentingan kajeun kumaha ge aya kepentingan kajeun kumaha ge jadi berarti kahijab anu ngadukung ka dieu aya kepentingan kahijab tai kepentingan iyalah anu ku urang dek dibersihan teh dina ilmu thariqah mah mun dek ibadah teman carita mun dek ibadah satungtung aya kepentingan di luar Allah cilaka eta teh nu hese ge nemandak ditanya Tuan Syabdul Qadir Tuan anu istimewa si kumaha ibadah istirahatkeun abdi pugu geus istirahat awak mah gampang tondo istirahat mata sare cali geus terlalu loba ngadengekeun kitu suara-suara istirahatkeun ku urang bisa sare bisa ka gunung bisa ka leuweung awak lantaran terus-terusan bae
orang bekerja capek istirahatkan ke orang mungkin istirahat di puncak di Indonesia mah di Bali misalnya ke Singapura misal istirahat gampang tambah kos gitu mah cek Imam cek Tuan Syabdul Qadir haha istirahat kos gitu mah tama istirahat nihil nu hese kumaha tuan nu hese mah ngaistirahatkeun pikiran diistirahatkeun tina gejolak dunia nu tadina dunia bergejolak dina pikiran urang tina sepeda hayang motor tina motor hayang mobil ya yang sababaraha macam istirahatkeun geura kos kitu teh buka tunda di dieu indah ge urang tadina hayang boga jabatan ti dieu hayang ka dieu mun karyawan teh mah karyawan biasa hayang personal hayang jadi kitu wakil direktur jadi direktur istirahatkeun geula simpen di dieu segala rupa istirahatkan urusan duniawi istirahatkan ka Allah kan hiji kumaha carana tuan carana gampang nuku urang diangan-angan nuku urang dipikir-pikir soal dunia eta teh fana rusak bakal ditinggalkeun urang bakal ninggalkeun dah ima nyana ninggalkeun urang ti heula wa ima urang ninggalkeun ti heula nu jelas mah kabeh ge rusak disebutna fana masa sih urang ngudag-ngudag nu rusak nu bakal ditinggalkeun maningat ge urang ngudag-ngudag anu bako pikiran orang kanu maha bako Allah subhanahu wa ta'ala awalun bilan tidak wa akhirun bilan tiasa lempengkeun geura ka Gusti Allah angan-angan piceun timpen di dina tah istirahat eta nu hese mah istirahat mata mah reup hees istirahat ceuli mah gampang malah istirahat mata mah bari ngaji ge loba toel kuda sia ngaji istirahat aing obat mah nu kos kitu mah istirahat mata istirahat ceuli istirahat awak gampang cek Tuan Syekh Abdul Qadir nu hese istirahat angan-angan jeung pikiran lamun eta geus bisa diistirahatkeun tek ketika ayana naon aing keur istirahat di kos kitu ayalah tawaran jabatan teu aing keur istirahat aya tawaran awewe teu jore nanti aya ke harapannya eta tolol teu goblok istirahat setengah-setengah tahu istirahat Masya Allah urang lamun geus bisa ngaistirahatkeun kos kitu mata hate ka Allah akhrij hubad dunya min qalbika fa inni la ajma'u hubbi wa hubad dunya fi qalbin wahid kaluarkeun geura hubud dunya dina hate lantaran cek Gusti Allah aing moal ngahijikeun hubud dunya jeung hubbu ka aing di hiji hate kaluarkeun nu mantap diibaratkeun ieu teh awa iktea okos kitu non ngaranna okos belantara urang leumpah ninggalkeun belantara srut geus katinggalin ta dunia hiji keur ngahareupan akhirat kuari urang aya di ranah akhirat ternyata ranah akhirat ge masih kena hijab kene tinggalkeun teu kanyueun akhirat geus ninggalkeun dunia ninggalkeun akhirat kuari urang kanu nyieun dunia jeung akhirat Allah mun geus kadinya indah jasa eueuh kabungahan kecuali bareng jeung Allah eueuh kasenangan kecuali bareng jeung Allah kieu bae sih kuari kieu ye urang lempah babarengan jeung nu boga pabrik egel waduh egle geus kuari bae egle geus urang babarengan jeung nu boga di pasir teh pabrik naon garang-garana Gajah Tunggal urang ka Jakarta ka Bandung bareng merasa bangga sebab naon ieu nu di sisi urang teh nu boga Gajah Tunggal deuk ka restoran mana tinggal deuk ka hotel mana tinggal reup deuk hiburan nu mana tinggal daek sebabnya nalah nu sugih menanggulangi urang aya satu kebanggaan nu hayang bangga woi pohara jasa atau urang babarengan jeung nu boga lipo dunia san urang bae kabeh ngontrak aing doang pohara jasa eta keur carita dunia bae urang nu hobi jabatan gila jabatan bareng urang jeung bupati satu kebanggaan kiai nu babarengan jeung bupati teh ngarokona ge geus lain kitu wah eta jenengan overdosis eta overload eta aduh
kabeh kadeuleun ku batur aing kiai keur bareng jeung bupati bangga jasa naik nyana jeung menteri 2 ngarokon pohara jasa komo jeung presiden mah nyana lamun naik mobil jeung presiden SBY misalna hulu nonghol dekat tabrak henteu pokona mah geus kitu bae eta mah satu kebanggaan atuh cak polisi ge ieu geus make nguing-nguing ieu make patwal geus kudu kitu teu ya patwal mah aing mah kana kadeuleun tolol teh mah jelema eta da satu kebanggaan turun teh jeung presiden eta dunia teh mah urang mah kuari bangga jeung nu nyieun langit bumi katutna jeung Allah masyaallah karim anu sugih papadana anu gagah papadana beunghar papadana anu sagala-galana tandingna kok teu bangga sih jeung Allah masyaallah mentak hanya wali-wali Allah lah anu seuri sorangan sebab ngarasa indah duaan jeung Allah senyum sorangan bunga jeung Allah batur mah boga mobil riweuh rusak kudu ka bengkel bensinan tetap sekirus Lexus tinggal Lexus baby band tinggal baby band mogok bae kajen kukuman tapi urang mah jeung Allah ketika babarengan jeung Allah geus teu kudu naik mobil Lexus baby band kanon gitu ngaran mobil-mobil mewah teu kudu hayang ka mana sia cak Allah teh abdi mah hayang ka Mekah hayang leumpang apa hayang ibadah kumaha Gusti better ngaleng ka Baitul tadi didekeutkeun kan lawa eta Baitullah keur ngaleng ka jeung Allah mah babari jasa ya Allah mobil gitu nilaian kapal nilaian nah sebab teu kudu ngabensolan teu kudu ngabensinan teu kudu ieu mah deukeut jasa dibere ilmu toy geus datang Mekah kuari yang mah deui cakal hayang balik ka Indonesia nek naon tuh rindu ka anak tolol sia mah pan keur jeung aing si rindu ka anak ka pamajikan meureun ya kitulah dek jalan mana tuh cek Allah teh seakan-akan gitu dek jalan luhur cara manuk dek jalan handap sapakala cara Syekh Mansur atawa dek jalan biasa bae darat nyangakeun we kumaha Gusti bae ajar darat batu perem deukeutkeun mobil teh leka tek datang perlu mobil oge teu kapal teu perlu jeung Allah bae lamun geus urang deket jeung Allah teh tah lelengkahan dek ka mana bae ge masyaallah karim tah mah gilir ge geus kudu make mobil gilir kana kolot kana ngora aduh mantep jasa geus cak nu kolot isi juri tah lain bagian di aing aya di aing ya keneh teh cak nu ngora kitu keneh ieu mah jurig beureung kajen kukumaha ge janjana mah kadang aya kadang eueuh wah makajan kukumaha ge aya mbah jambrongan ieu mah cenah mah ayo geus deukeut jeung Allah mah geuna jas masyaallah karim lamun teu Abdul Qadir buka jeung muridna aya 40 di ditu aya ditu aya ditu aya ditu aya bisa kos kitu teh Gusti Maha sagala-galana ya Allah tinggal urang kadeukeutkeun Allah deket jeung Allah miceunnan dunia tah nah mata cek tadi ge istirahat mata gampang istirahat ceuli gampang istirahat awak mudah nihil tah kos kitu mah istirahat angan-angan jeung pikiran nu lain ka Allah istirahatkeun mun eta geus bisa mantep mantep orang dakwah ka Gusti Allah ngajak melalui Al-Qur'an hadis ketika aya nu mawakeun proposal tidak saya sedang istirahat ngabur sia ka ditu leutik istirahat ke aya nu mere mobil ti gubernur aya ieu mobil hadiah ti gubernur kok mere hadiah lantaran nyana geus ngarasa kadukung jeung kadoakeun aing istirahat tina pemberian ti pamarentah bawa ka ditu Gusti teu hayang aing istirahatkeun kitu kitu karak pol ka Gusti Allah gimbir jelema okos jelema tapi lain okos lain jelema tapi jelema sebenarnya saha sih nyananya eta istirahat di geus kitu lamun urang geus bisa ka istirahat berutan Tuhan Abdul Qadir istirahat angan-angan istirahat pemikiran selain Allah karak cekas ujianna eueuhna naon dileletikna ieu budak teh macaan Al-Qur'an we hadis we tanyana teh bangsa rurukunan bae gitu dan syarat oh ieu berarti budak ka agama ieu ka agama ceng tanya ieu sia mun geus sakola
Ndek ka mana ieu mondok ulah mah. Lah sakola we henteu, ulah mah ndek mondok bae. Emang konon gitu loh berkat teu beres ieu. Mondokna yang berkat doang ieu budak ge. Teu beres ieu mah kos kieu bae eta. Lempengkeun ku urang, lempengkeun. Sia, cai di pondok mah teu ulah resep kacau Ambonna. Ah kudu kumaha tuh? Lempengkeun didik di pondok pesantren. Sok. Jadi ulah non gitu ngaranna ngahalangan arus tentang arus ulah. Dan terus eta teh ku Gusti Allah geus dibere karakter-karakter. Ta eta manusia teh kos kitu. Karakterna. Anak urang mun ditanya teh si awewe. Atuh teu kudu ditanya di deuleu bae. Anu resepna teh ka santri mun awewe teh. Anu resepna teh ieu teh kanu bangsa pungplapeng play bae. Aya nu resepna teh ka pejabat eta anak teh tah di deuleu ku urang. Tah eta teh ulah ditentang arusna sanajan dikawinkeun ka pejabat pilihlah pejabat anu jujur gitu. Mun eueuh di Indonesia ka mesro ka ditu kan. Ka misro sugana we amis di jero mah. Tah eta teh karakter teu bisa ditentang harusna sebab jana teh bakalna kitu lemah. Lamun ditentang teh lemah mun anak urang karakterna bangona kori ya budak. Lantaran di kamar cai ge ieu budak narik bae. Di kamar ieu budak narik bae. Aku tuh mending ngebeten-beten. Ah, berarti budak ieu kori ge jadi kumaha ge. Tah kurang ya. Apa ayo asal nu bener bae supaya ka dituna deuk sanu neruskeun atuh tajwid qiraat ya. Nah, tapi jangan lain boga pikiran supaya jadi juara internasional. Lain, jang ngoboran minimal sakampungnya na. Sakabupaten atau non gitu ngarasa desa sakecamatan supaya rarafih ye makharijul hurufna tajwidna. Jadi nu lurus ta eta karakter ngaranna. Ya tipe-tipe. Nah, kuari mah deuk nyaritakeun karakter syaiton. Setan teh boga karakter. Ta ieu karakterna ieu. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha. Innama ta'alian pasti berarti yuridu mengharapkan syaitan munculkeun setan nimbulkeun setan ayuqi'a ngabuktikeun bainakum di antara arajeun kabeh al adawata kana mumusuhan wal baghdha jeung bebenduan kebencian karakter setan mah horenganan imimiti dijieun datang ka kuarinya nama deuk nimbulkeun jeung ngamunculkeun adawah jeung baghdha. Masya Allah setan mah kos kitu bae eta mah deuk ngadu-ngadukeun bae kiai jeung kiai supaya ngadu ustad jeung ustad supaya ngadu jeung supaya bendu lurah jeung lurah, pejabat jeung pejabat, pemerintah jeung pemerintah. Geus beres ngararadu kepala jeung kepala kuari mah supaya ngadu antara pejabat jeung rakyat ngadu di dinya. Ya Allah. Setan mah kos kitu bae. Moal aya benerna setan mah. Pokona mah karakter setan teh ti mimiti dijieun datang ka kuari, datang ka kiamat nya mah ayyuki bainakumul adawata wal baghdha. Waalaikumsalam. Kiai ieu ndek lebaran poe naon? Poe Salasa. Di mana dasar ngitung aing mah boga keyakinan. Ajo. Ngajakan ka teu ngajak aing mah ngabejakeun doang, milu hayu teu kajeung. Aing mah aing bae lantaran ngaji. Geus percaya ka ilmu na ngadekeman teh tanah ngaji milu los teu percaya los tuh masalah lain cenah kiai anu mah perlu atuh kaje pan cenah kiai mah bisa kos kiai emang kiai itu mah sok ngomongkeun kiai we jurig dah nu datang teh ta jurig setan eta eta teh nyana teh keur kaasupan setan sebab nyana nu ngadu-ngadu ada watawal baghdha gitu teh. Masya Allah nempel ka jelema setan mah teu ngabungkeuleuh atuh mun ngabungkeuleuh mah teu kurang teu nyaho si aing geus belajar di Bogor naon ngurusan tales mun kadeuleuh setan atuh loba nu gelut teu kadeuleuh nempel tek kos kitu tah jadi
diadu-adukeun adawat wal bagdo. Masya Allah eta karakter setan kos gitu tak nempel di partai Golkar nempel deui ka di PDI ngadu Golkar jeung PDI teh kotrek ribut adawah wal bagdo partai Golkar jeung PDI ribut adawah wal bagdo atuh boro-boro eta urusan partai urusan pasantren bae ge ribut kiai jeung kiai ribut ya Allah manteke macam-macam ke lebaran kamari mah kiai bae lebaran Salasa geus kula ge deuk nuturkeun kiai mangga aya jelema nu teu wau tapi ngaji ka dieu kiai lebaran poe naon Salasa geus urang Salasa pokona urang ngajina ge di kiai kukumaha ge kiai pokona mah tuturkeun geus saja nama Salasa we geus pokona mah urang lembur dek Salasa dek rebab pokona mah Salasa we geus tuturkeun kiai beres aya nu kieu ai kiai Cilongok poe naon saha lebaran Salasa urang ngerebok pan kunaon gitu pokona rebok lamun kiai si Cilongok rebo Salasa kurang mah itu we pokona mah pokona aing malakur bae jeung kiai Cilongok geus pokona mah mun nyana rebo aing Salasa mun nyana Salasa aing rebo jurig da kos gitu sanajan udeng-udengna gede jurig da nu kos gitu beneran aing mah lain lalaga jasa Salasa jeung rebo mah pada boga patokan ulah silih salahkeun ulah sebab mah boga keyakinan jeung boga ilmu masing-masing tah nu kos kitu nu salah mata ai kiai Cilongok poe naon poe Salasa rebo aing mah bedakeun ka masyarakat rebo lamun kiai Cilongok rebo Salasa urget jasa cenah aing mah ka kiai Cilongok eta kajen teuing udeng-udengna gede jurig dan engke mah mun kapangi jeung kiai kos kitu kiai jurig ji rebo jeung Salasa mau boga-boga patokan ulah silih omongkeun kula ngomongkeun henteu ji atuh kula mah geus hisab ngaji baheulana sok beusi endeuh nyaritakeun nanyakeun hisab atuh datang ulah ngocomang di tukang bae tampiling sa ku aing ji atuh sieun deuk rebo atuh lulus ka ditu rebo ru'yat nu bener ru'yatna apa kudu kos kitu teh ru'yat nu aslina dina fikih tinggal di araraji bae tinggal di arah raji apakah isbatnya kudu kos kitu teh aji atuh kitabna isbatnya kudu kos kitu bejakeun ka pamarentah kitu apa lain lamun aya anu ru'yat teh lah di luar kalangannya nah kemudian henteu ditarima apakah kudu kumaha teh tanyakeun coba ka kiai ru'yat teh kudu kitu apa henteu pemerintah teh mun aya nu ru'yat misalna aya nu neuleuh di dieu bebeda ka pemerintah teu ditarima neuleuh jasa aing mah limaan neuleuhna ge haji teu ditarima henteu kumaha apakah kudu terus bae sidang sakumaha DPR kudu kitu apa henteu tinggal dibaca bae tah bae da ulama jelema dhaif ilmuna tinggal coba disurahkeun dina kitab fikihna kudu kitu apa henteu coba ayo lamun memang kudu kitu nyieun deui kitabna tetep ceuli aing mun kudu kos kitu lain kudu kitu ja lain kudu kos kitu dipan cenah kiai marah amat emang aing mah sakapeung waktu marah puguh boro-boro ka sia aing mah ka anak aing ge dijiwir-jiwir bae ka anak mah teh eta kos kitu tah caritana geus nu salah nu bener aing doang nu bener mah cenah teh mah ego sekali-sekali lah ego lah ayo lamun urang nyaritakeun omongan baheula ieu nyaritakeun aki-aki baheula guru urang nu baheula ieu ahli hisab teh ngomong kieu ye kolot urang guru urang coba ge tanyakeun ka kolot-kolot urang anu umurna geus 80 tahun ka ditu ari tanggal mah budak tanggal 1 kadeuleuna ku lauk tanggal 2 kadeuleuna ku manuk mata sia moal kadeuleu tanggal 3 kadeuleuna ku mangkeluk ku beungeut sia ka mangkeluk ngaranna ari ieu mah tanggal 2 geus sagede kumaha eta nah matak nu poe rebo teh di deuleu hei Bang mana bulan mana sudah makan kumaha sih
mantap geus bae berbagai keyakinan ulah silih omongkeun urang ulah kitu kapropakasi ku tangkorak setan ngadukeun akhirna geus kiai anu mah anu kiai kiai ngomongkeun geus pokona mah aing mah musuh jeung kiai anu mah eta gara-gara nyana tah ieu lah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagdo jeung sekolah mah atuh nu rebo hayu atuh boga keyakinan rebo nu boga salah sayu boga keyakinan salah sayu masalah geus ulah sok digede-gedekeun keur managara keur ajur kieu kiaina alalah ajur deui geus ulah naon tuh jeung aing moal ka Cilongok ja lebaran rebo emang aya nu dicarekan ku aing ja eueuh ngan nu da tampiling doang aya teh ja eueuh masyaallah tah ieu keterbatasan SDM urang eueuh masalah tah urusan ibadah ai urusan salah saja meroboh di masalahkeun ai anaknya nu teu puasa teh di masalah lebaran teu puasa henteu tanu masyaallah aya nu ngoncian masjid bae ngadadak kiai meuli kunci pohara dirante tukang hareup ulah poe Salasa cek nya teh atuh aing seuri we jeung kararita mah teh si kiai jakulama di masjid di dia dibejakeun ka masyarakat besi yakin ka hitungan kula ieu Salasa besi teu yakin besi aya nu neuk lebaran perbo pake deui ieu masjid sebab lain nu kula nu Allah los atuh mantak rawan si kos kitu ya Allah ya Rabbi tah ieu teh hararese jasa tah hayang lempeng teh hayang lempeng teh lempeng hese jasa masyaallah pohara iyalah innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal bagus tapi di dieu mah keur nyaritakeun fil khamri wal maisir sebab arak jeung judi iyalah setan teh kitu ayyuqi'a bainakumul adawata wal lain di dinya bae ieu mah keur kabeneran turusna keur nyaritakeun khamri wal maisir nah kuari dituluykeun diteruskeun nyaritakeun karakter setan padahal di luar eta gatuh kitu bae setan mah di luar khamri wal maisir ge kitu bae mantep wayahna kuari urang sapuk deui di lembur nu tadina perbo nu tadina poe Salasa sasalaman deui ulah yang masalah tuh kumamun ka bawa paeh nya ustad teu nanya gara-gara lebaran beda bawa modar ku ustad coba eta kira-kira tuh aya nu kieu tapi aing sebenarnya ajina mah ka Cilongok geus ngadenge ti mimiti ge puasa teh poe Salasa ngan pan aing teh ieu teh di kucuran dana bos aing mun kadenger pon besi eueuh eta doang tah aing mempertahankan eta lumayan tah geus berak rebo bae bos ngamuk engke beres teh kiai tolol dah pasti anu kieu bae ye pon urang mah mui deuleu mui kakasia mui di kecamatan ge hormati kakasia henteu pan aya kula mah jeung percayana ka Cilongok Salasa lah atuh Cilongok mah Cilongok bae kakasia tah hormati tah pan mui nyana mui engke nyana diturunkeun geus tuturkeun kakasia bae geus cak mana kitu atuh geus lah jadi berarti ibadahna nuturkeun mui modar tas ya kayak di akhiratna ibadah mau lakos kitu ibadah mah keyakinan komo lamun kieu ye hiji jelema kula mah ngan sakadar ngabahas doang hiji jelema belajar zikir di kiai anu haju kiai anu poe Salasa nyana poe rebo moal menang paet putus di daerah botorekat pokos itu putus bae geus moal jadi boro-boro jadi wali jadi solihin ge mus moal jasa sebab naon nyana ditungtun yakin pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih nungtun ilmu yakin urang kieu bae ge ngaji nuturkeun ahli torekat bakal boga yakin tapi ketika teu akur moal boga yakin pingplan menteng ke masyarakat ge lah ulang-ulang ngaji kanyana lah kunaon kanyana mah lebaran rebo Pak eta sekarang itu di lembur teh tah ujung ngaji ge atuh ada direk henteu ke masyarakat teh sebab teu boga yakin mun aya hiji jelema guguru zikir guruna
rebo misalnya ieu mah keur jadi terbok nyana salasa moal boga faed putus dina torekat mah pan torekat mah lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu fikih lain nungtun ilmu alat lain ilmu ma'ani nungtun ilmu yakin kudu akur bae jeung guru teh tanyakeun guru urang poe naon guru urang geus yakin sebab nyana mah atuh geus nu ngitung-ngitungna leuwih sieunan guru tibatan halayak rame ka Gusti Allah sebabnya nama anu selalu jeung Gusti Allah ieu mah keur carita ahli tarekat gua lain ieu mah keur carita ahli tarekat leuwih sieuneun nyana ka Gusti Allah sebabnya nama perhitunganna dibulak dibalik aya muridna nu teu akur masalah ngan putus di perjalanan moal boga faed boro-boro jadi wali jadi solihin ge henteu kecuali gantinya nana Muhammad Solihin masalah tamat sukos gitu teh geus urang gua mah ulah silih salakeun kahareupna beusi aya deui ulah jadi masalah ieu mah ibadah berbagai keyakinan sebab ahli falak mah kabeh ge ahli falak ngitung teh 2 darjah leuwih hampir 3 darjah nu ngitung falak 1 darjah setengah dikaburkeun da maka jeung kuku bae nu ngaran falak di Sabang sampai Merauke 2 darjah setengah leuwih wabehan sulamah kecuali lain sulam buatan Yahudi anu rumusna nu eueuh di otak urang aya di otak Yahudi atuh deuk naon mah make nu kos kitu hiji bae kitab buatan ulama titik geus bae percaya jasa ka ulama geus tuturkeun sakitu beres. Atuh jadi khotib dog teu naon salat. Kartin teu khotib bakal sakur mituturan. Khotib bah tukang khutbah ulah salat, geus batur salat perbonya na diuk we ngarokok. Beres aingan enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hampura sebenarnya mah kula mah teu seueur salat teh nya. Geus jadi khotib doang ye nya. Oh masalah. Ngimaman utulah jauh di kitab lagi lebaran 2 kali pangnangankeun coba atuh lebaran 2 kali wa yusanu salatul id maroten jauh sekali lebaran jangan sekali geus ulah sok bingung-bingung nu ditita sakali bae kula sok hajunyeun hancengan deui kula mah poe Salasa puasa kula mah lebaranna poe Salasa salatna poe Salasa geus lamun kula deuk ditaimat neangan deui nu rebok mah kitu bae si tegas ieu mah eta si hayang nanon geus ka ambeul ku ceuli aing lah pokona jadi teu konsisten anu rebo bae geus ulah ngomongkeun jore ulah naon komat mah keur puasa keneh geus salah kula mah perbo ditita jadi imam teu bisa kula mah rebo geus titik bae kula mah neuk bukana jeung lebaranna perbo titik beusi imam mah salasa neangan nu poe Salasa nyanana ngeunaheun urangna ngeunaheun jadi boga kayakinan geus ngeunaheun eta nu pingplan tah bangsa kiai bayaran tah teh bangsa kiai 08 tah mah tah atuh angkutan kota pasar kemis itu boga keyakinan jadi mingplankeun atuh lamun boga keyakinan mah kula mah lebaranna poe Salasa geus deuk khutbahna poe Salasa salatna poe Salasa geus simamang perbo di masjid di ditu teh nu perbo ulah aya naon nya kula-kula nyana-nyana beres kan nyana neangan ieu mah kieu sih perbo engke atuh kula engke ka ditu nya engke kula mah di dieu serbo Salasa engke kula ge ngawotapan we di ditu emang itu sebar di tanah geus kiai nu lain ibadah mah geus kadari itu jasa geus kanyahoan jasa ku aing sorban tinggal sorban lah pokona eta lah
setan innama yuridu syaitanu ayyuqi'a bainakumul adawata wal baghdha di mana ya fil khamri wal maisir. Nomor kahiji, nomor kaduana wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah. Setan di samping nimbulkeun adawata wal bagdo terhadap halayak rame manusia berbagai lapisan masyarakat timimiti kelas kakap tepikeun ka kelas teri diadu-adukeun supaya timbul demonstrasi. Nah, ieu deui setan nambahan wa yasuddakum an dzikrillah, nutupan nahanan ngahalangan setan ka aranjeun kabeh teh an dzikrillahi wa anis sholati, tina zikir ka Allah jeung tina salat. Jelema nu mabok, jelema nu judi dihalangan ku setan moal daekeun zikir ka Gusti Allah, moal daekeun salat ka Gusti Allah. Mana coba pemabok jeung pejudi nu salat moal aya? Mana pemabok jeung pejudi anu zikir ka Allah moal aya? Setan. Jadi berarti atuh setan teh di dieu teh nimbulkeun dua masalah ka mapasidan. Hiji mapasidi dunyawiyah, nomor kedua mapasidi diniyah. Mapasidi dunyawiyah ieu adalah bagdo jeung adawa jeung bagdo. Datang ka Garlut jelema kiai jeung kiai teh beres silih omongkeun, ustad jeung ustad silih omongkeun, akhirna mah pengikut jeung pengikutna ribut. Nah iyalah urusan dunia, urusan agama. Nah ieu wa yasuddakum an dzikrillahi wa anis shalah, dihalangan ku setan tina zikir ka Gusti Allah jeung salat. Teu daekeun bae pokona mah ahli mabok, ahli judi jeung sajabana zikir ka Allah, salat ka Gusti Allah lantaran setan. Jadi kerugianna dua, dunia jeung akhirat. Ibadah nama urang ka Allah, kitab nama Al-Qur'anul Karim, perintah Al-Qur'an dilaksanakeun mengkerucut seluruh dunia menuju Baitullah lantaran etalah perintah Allah. Undang-undang di negara nama make aturan Amerika. Jadi antara kahirupan urang di negara Indonesia nu mayoritas Islam nyekelan Al-Qur'an jeung undang-undang negara berbeda. Pelaksanaan ibadah urang negara mah negara, padahal Al-Qur'an teh geus ngatur jang negara jeung agama ieu kitabna. Tetapi ternyata orang politik mah lain kos kitu. Untuk menyeimbangkan, maka dibuatlah negara urang negara demokrasi. Urusan agama aturlah ku pemimpin-pemimpin masing-masing. Kristen boga ketua na jeung kepala, Buddha boga pemimpin, Hindu boga pemimpinna, Islam aya pemimpinan. Sok agama kena lempang masing-masing, tetapi ketika kembali ke negara, ialah negara urang nu agamana naon bae kudu mengikuti aturan negara Bhinneka Tunggal Ika. Bermacam-macam aliran tetapi satu tujuan, ialah di negara urang. Jadi urang teh kuari teu bisa kenceng mun nyaritakeun Islam, sakumaha teu bisa kencengna Kristen sarua, Buddha, Hindu. Jadi di kelompokna masing-masing bae. Hindu di kelompokna sadaek nanyana, Buddha di kelompokna sadaekna, Kristen di kelompokna sadaekna, Islam di kelompokna sadaekna. Tapi ketika urang ka nagara aya aturanana di negara. Ialah negara urang, negara Indonesia. Jadi demokrasi urang mah demokrasi terpimpin, teu akur jeung demokrasi nu aya di Amerika.
akur demokrasi nu aya di Jerman. Demokrasi urang mah demokrasi urang bae. Sebab mayoritasna Islam mantap di urang dijieun Pancasila, beda demokrasina jeung di luar negeri. Nah, urang lamun nyaritakeun negara urang negara Islam lain. Negara demokrasina akur jeung Belanda atau jeung Amerika henteu. Negara naon atuh? Negara Mandalungan. Mandalungan di urang. Teu puguh di urang. Sebab aya toleransi. Saya nu maling teh anak tukang toge, boluh. Ulah cenah ulah dibunuh, asupkeun ka penjara. Geus pokona mah. Pokona ketok palu, memeh jatang jelemana di sidang geus ketok palu teh lah. Penjara. Sabaraha tahun? 15 tahun atau sapaehna geus lah. Emang kunaon sih sanajan disidangkeun ge jeung malen mere duit sebenarnya tukang toge atuh. Oh, gitunya. Di Indonesia. Saya nu maling, anak jenderal. Oh. Atur di luar ketika disidang ieu mah formalitas bae, tenang bae sih, kalem bae, geus di negara urang atuh, negara Pancasila atuh, negara hukum, woi, pohara, sidang 1 kali 2 kali, ya masuklah penjara, 1 jam 2 jam, jelemana naik kapal di luhur, itu itu teh nu kamari di penjara teh. Kok bisa naik kapal? Lalu ngomong sih. Di mana negara urang, Pak? Oh. Hukum di mana aya hukum? Hese. Negara hukum dengan ngaranna doang pibuktieuna nama koski. Bisa di lobi di urang. Bupati nu aturan ka penjara lobi jalan dapur henteu. Gubernur sabaraha nu kudu di penjara di lobi jalan dapur terjadi. Tapi anak tukang toge, anak tukang tempe, tukang beca marenyon beungeutna. Geus akur bae geus beungeut lain beungeut asli. Asupkeun ongkoh ka penjara. Ieu negara urang negara naon ieu kos kitu. Kanyataanna seperti kitu. Embungeun nyana teh ngadenge kos kitu tapi kanyataanna model kos kitu. Nuku urang karasa jeung kadeuleu. Kajeuna itulah ieu mah urusan dunia ieu ke terakhir nama geus kiamat. Parae dihudangkeun ti kubur, digerokeun engke ku Gusti Allah. Cak Gusti Allah, mana raja-raja baheula keur di dunia? Erat maju. Aduh, RT geus ngagebeg bae. Aing anas digaji henteu cak cara teh. Aduh, aing boga wilayah sa RT ge geus rieuh. RW maju. Waduh, RW RK maju. Lurah lulumpatan. Cak malaikat ka mana siarah? Moal bisa lompat ka mana ge ieu geus dikubeng ku seuneu kabeh. Moal bisa lompat, camat geus teu bisa lompat, bupati mah geus ngomong. Maju. Blusukan maju. Maju ya ada geus raja geus Pak Harto, geus Gus Dur, pokona eueuh kecuali maju. Tangtang ku Gusti Allah. Limanil mulkul yaum. Ca nu jadi raja poe ieu. Sia baheula keur di dunia ngarasa boga wilayah, ngarasa jadi raja. Kemudian undang-undang teh ku sia. Dijieun tapi ku sia dilanggar. Wari coba maju. Wah, ditonton ku masyarakat. Wah, neule menuju ke raja-raja. Tinggal orang bae itu Jokowi kan. Waduh, salah kancing gua lah. Itu siapa Harto? Itu siapa? Wah, raya kak. Gubernur menteri araya KB, bupati aya KB. PNS ngabaris di hareupeun bu ditugangan bupati.
etalah pelaksana anu kuarinya ngaler ngidul ngetan ngolon asa jadi raja engke mah ku Allah bakal ditanya sabaraha tahun sia jadi raja, sabaraha tahun sia ngalaksanakeun aturan-aturan. Kumaha masyarakat sia diurus apa henteu? Kuari mah kuari muhahehe engke sia. Guys, moal anu selesai kuari mah. Jaga moal kebal deui, jasa moal kebal deui bakal ngalengkah ka alam nu eta. Lamun teu ngararaji bakal pikuat. Jadi kuari sangeunah-ngeunah nanyana. Engke geura urang tongton. Urang bakal ngadadahan lurah. Lurah dadah. Lurah dadah goblok sia. Urang mah geus boga bendera. Waduh, bendera naon ge ISIS. Di akhirat geus boga rajeg bendera Masya Allah. Kuari ieu memilih jeung menentukeun benderana kuari. Lawang sorga jeung lawang neraka urang kuari nu milih. Nu milih lawang sorga kuari, milih lawang neraka kuari. Entak ieu urang darariuk di dieu teh keur milih lawang. Nyaho mukanya honten. Jeung milih baheula kan. Allah karim bakal jasa. Ieu mah keur carita di negara urang mah negara model kos kitu. Jadi duku urang dibahas sebuah negara nu undang-undang nama ke aturan Al-Qur'anul Karim, tapi ketika orang menelusuri tentang satu ketuhanan yang Maha Esa, dua kemanusiaan yang adil dan beradab, 3, 4, 5 sila, ia menang nyepot tina intisari Al-Qur'an. Hanya bisa diumumkan bahasa sebab tadi di demokrasi orang ulah neuleuh agama saja atau agama orang baik orang urusan ketika kembali ke undang-undang undang-undang rapi neuleuh ada ART rapih jasa di urang undang-undang teh jadi kuari nun terapi ieu oknum-oknum pejabat na ieu mah ieu nu nyieun teu rapih teh ya. Tangerang lamun rapih ngalaksanakeun undang-undangna jeung aturanana jalan moal aya anu gerenjal-gerenjul bahkan lapisanana ge lain make aspal bila perlu make perak make emas. Emang kumaha gitu. Tangerang mah lain lalagaan, duit numpuk sakit. Sakit loba henteu sih sebenarnya. Badak arembung turun ketika geus jadi bupati naon eta? Oh, tarariis. Boro-boro jadi bupati jadi lurah ge embung turun. Gunana tiis karasana gujana. Penghormatan ti kaler ti kidul kokocoran geus sadaekna. Pokona mah ieu kuari teh kuari simpenan bupati dolar teh beuh loba jasa. Urang lamun nyaritakeun kamari atut bae ge dolarna sabaraha, wawan dolarna sabaraha, eta teh dibangker dolarna ge. Ditendeng dihandap, bangkerna ge lain lalagan, teu bisaeun budak leutik mamukana. Sia mah seuri bae maksudna budak leutik ge leutik ilmuna. Budak leutik watu. Eta teh dolar dihandap. Kuari keur meujeuna dolar goyang tepuguh 9, 10, 11, 12, 13 jelema nu baroga duit dolar simpen kunyana. Emang kumaha gitu. Urang bae ge hayang nyimpen duit atuh ka bisi eta. Kitu bae ukuranana. Bohong lamun bupati teu nyimpen dolar. Tek ceuli anjing. Aing ulah tuh hoyong dua-duana jelina ge. Pokoknya kos gitu bae seluruh. Ieu teh ya.
menang ngalantiknya nak make Quran ngalantikna siap ngalaksanakeun aturan jeung undang-undang untuk rakyat. Ternyata kos gitu tinggal tunggu tanggal mainna. Nah ieu mah kacaritakeun teh di sebuah negara kemudian aturanana make syariat. Ternyata horeng negara teu ngalaksanakeun syariat maka masyarakat sebagian nyieun kelompok eta teh dibuat terorganisir dibuat satu organisasi mungkin partai make aturan-aturan Al-Qur'an anu dahsyat luar biasa pelaksanaanana. Andai kata anu milu ka nyana ketika teu ngalaksanakeun aturan-aturanana nyana bakal mere peringatan, setelah peringatan kemudian sanksi-sanksina bakal dilaksanakan. Nyana nyieun kekuatan aya abrina aya polisina pertahanan dalam pertahanan luar. Jadi di jero negara nyieun gerakan mun cak urang mah di negara nyieun negara aturanana sebab naon negara nu aya aturanana teu sesuai jeung nu dipakakahayang ku masyarakat maka nyana satungtung encan ngayakeun gerakan-gerakan makar terhadap pemerintah antepkeun turika baik-baik aja bahkan undang-undang nu dijieun ku nyana nu leuwih bagus tibatan undang-undang pemerintah sah cak agama bisa dilaksanakan. Jadi saksina sah, nu teu sah jadi saksi teh pasek. Sementara ieu mah leuwih bagus tibatan pemerintah. Atuh andai kata jadi saksi leuwih mantep tibatan saksi-saksi pemerintah. Sebab pemerintah mah pasek, ieu mah nyana memulihkan aturan-aturan itu Al-Qur'anul Karim. Jadi leuwih hebat. Sah aturanana, sah jadi saksina, nu teu sah jadi saksi mah pasek. Mantak kurang guari lamun ditunikahkeun kemudian saksina pamarentah asana setengah sah nikah bab teu sah kan disaksian ku jelema pasek sedangkan pamarentah teh kapan pasek sebab nyana henteu make aturan-aturan Al-Qur'anul Karim pasek mantak kaju aracak-acakan ge kuari mantak kuali mah kula ieu ieu naon ngaranna Noel ka masyarakat di mana bae nikahkeun mah wayahna lah teangan kiai nu jadi saksina teangan ustad teangan ahli-ahli Allah anu supaya anak ieu ulah terbengkalai ieu Masya Allah disaksian cenah ku guru sakola guru guru marah je kiai cenah sombong amat lain sombong ka dieu sia disoekeun hulu sia ku sia emang sia teu pasek kitu pan cenah kiai nyebutkeun pasek kapan kula cenah pasek di mana ai sia unggal poe eta ngajar neuleuh beungeut bikam goblok sia pasek sia unggal poe kapan neuleuh murid teh sia tah unggal poe sia nganjang resmi eta ngaranna pasek eta ku sekarang itu. Oh, terus di negara dan mantak ge. Urang teh bangun bangga jasa nikah disaksian ku bupati. Eta teh lamun ku nafsu mah bangga, boh nikahna disaksian ku bupati, nikahna disaksian ku gubernur, tapi kiai mah ceurik hatena. Kok ngarasa bangga ku blon-blon teuing sih. Ieu mah urusanana agama. Lamun secara administrasi mangga bae saksina bupati, saksina gubernur secara administrasi, secara pengesahan nyana nyaho kasarat jeung rukuna bisa nyaho tetapi nyana pasek ulah nu apik mah geus kiai cenah teh mah dek ngalakukeun kiai bae ka dieu sia ku yang ditelu sia ai keur diba bener sok arare sejasa mah